Mangga santri urang sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji waktos Kangjeng Nabi disuhunkeun ngaduakeun Sayyidatuna Fatimah binti Asad ibuna Ali bin Abi Thalib sabadana mautna Nabi ngadoa Ighfir li ummi Fatimata binti Asadin wa wasi' alaiha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wa bil anbiya'i min qabli hartosna kewe ulang bareng Nasaha pamikah Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad adalah ibuna daripada Ali bin Abi Thalib atau meureun garwa Abu Thalib, lain meureun deui geus pasti. Nasaha Abu Thalib ka Kangjeng Nabi, apan paman Kangjeng Nabi sapali riwayat nguningakeun apan Abu Abdullah teh tesa ibu Sarama sareng Abu Thalib benten ibu ngan sabapa, berarti Tuan Abdullah kaki Abu Thalib teh adalah rai jeung lanceutna, lanceut jeung raina pon kitu dulur caket jeung Nabi saderekna Kangjeng maut Fatimah binti Asad teh gugah deui ibu mautna teh maut teh naon cenah gugah deui aya nu maut gugah deui aya teu aya dua wali Allah maut sabada maut tos bade diibatan ieu mayit teh ieu janazah teh gugah heula gugah dua nana dina tempat anu beda dina waktu anu beda kakasih Allah maut teras gugah deui tos gugah ibak heula tos ibak abdas heula hos maut deui subhanallah. Bujang-bujang kitu di zaman Bani Israel kita maut aya dihudangkeun heula hirup heula ditanya waktu dipaehan Nabi Musa pirang mencit anak sapi teh apa sapi nu koneng tenggeulkeun gugah ngamaler nu maihanna saha tuh Nabi Isa pun kitu deui ngahirupkeun anu parantos maut Nabi Isa paminta biiznillah ngan moal ka urang ada urang ngajelema jiga kieu patut tadi nggak bisa ngawingan ulang ngahirupkeun bawa sumti rizki hujan camingke dina nate molor katanya tahar jeung goreng jengkol dikereut kalutik garing make uyah hungkul jeung daun jeung goreng bawang sambelna sambel tomat tarasi asinna asin sepat atawa japuh mitoha ngalewat geus teu kalieun geus teu katingali kunaheunana dahar jeung aki mau Masya Allah geletruk Sayyidatuna Siti Fatimah binti Asad maut ngantunkeun ti dunya terasa disumpingan Kangjeng Nabi supados ngaduakeun ka ieu Fatimah binti Asad ibuna Ali bin Abi Thalib besan jeung Nabi Ali bin Abi Thalib nalitikahkeun ka Sayyidatuna Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam barang disuhunkeun ngadua Kangjeng Nabi ngadua ighfir kedah ngahampura Gusti atanapi hampura Gusti li ummi Fatimah binti Asadin pikeun ibu Fatimah putra istrina Ki Asad wa wasi alaiha sareng mugi ngaluaskeun alaiha atas ibu Fatimah binti Asad madkholaha kana tempat lobetna yakni kana pakuburanna bihaqi nabi kakalawan kamuliaan dakna nabi anjeun yakni diri nabi nyalira disebat wabil anbiya'i sareng nyuhunkeun dihampura pikeun Fatimah nabi teh nyebat para nabi memeh mantena berarti nyebat nabi nutos mararaot ka bawana tah sareng bismillahirrahmanirrahim dina ieu katerangan
Kangjeng Nabi tawasul kuno hirup oge kuno tos maut buktina kudat mantena nyalira oge kudatna kamuliaanana para nabi-nabi nu memeh anjeuna wangkit harita nabi-nabi memeh mantena 88% parantos ngantunkeun buta acan maut Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salam, Nabi Allah Khidir Balya bin Malkan alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam. Eta mah teu maot heula bus we ka sawargana Allah. Cek hiji riwayat bahkan Nabi Ilyas acan pupus wallahu a'lam wungkul Allah anu uninga ji ka Nabi tawasul budak Nabi nanyalira sareng ku nabi-nabi utus marang. Jadi Kangjeng Nabi kuanjeun parantos nyontoan tawasul kuno maut sareng kuno hirup sareng kuno maut kuno hirup jeung nu Kangjeng Nabi nyontoan malah dina Bukhari mah diuningakeun ieu hadis diriwayatkeun ku Imam Tabrani dina kitab Al-Kabir kalawan disahihkeun ku Ibnu Hibban katerangan nu nembe Kangjeng Nabi tawasul bihaqi nabiyyi wa bil anbiya'i min qabli nuju ngaduakeun ibuna Ali bin Abi Thalib dina aya dina kitab hadis Al-Kabir disahihkeun ku Ibnu Hibban yakni tingali dina Fajrus Shadiq halaman 57 salajeng nasarang dina Bukhari nuing kan maca dengan percaya baik ka kiai diriwayatkeun hadis Bukhari bahwa Sayyidina Umar tawasul ku pamanna Kangjeng Nabi Sayyidina Hamzah nalika istisqa nyuhunkeun hujan eta hiji buktos bahwa tawasul kudzatna kamuliaanana kahormatanana para nabi jeung solihin dikengingkeun malah bahula Nabi Adam manusia pertama tawasul pujenengan Kangjeng Nabi awas 100 Nabi Adam teger cicing genah tumaninah di sawargana Allah bahkan diuningakeun ku Allah uskun anta wa jawjukal jannah kari-kari digoda ku setan cek setan ada manjeun moal abadi di sawargangan lamun hayang abadi tuh pangna dicara manjeun deukeut komo ngadahar buahna deukeut we geus teuneunang ku pangeran anjeun tapi supaya anjeun ulah abadi lamun anjeun wantun manuang buah eta jeung garwa anjeun niscaya anjeun abadi di sawargana Allah terpeleset ku Nabi Adam kagoda ku setan kagoda ku saha setan setan mah tugasna ngagoda setan barang dituang buah wudhu Nabi Adam sareng Sayyidatuna Hawa pangkat bangsa muqarrabin punten barang. Bismillahirrahmanirrahim. Santri jeung lain santri nu lain santri nyatu bari nangtung bari gogorowokan pantes keneh jadi omongkeun datur hari santri mah dahar bari nangtung